aya anu henteu robah di dunia robah kabeh ge. Wah dirobah nu tadina rugi sok untung, nu untung sok rugi, eta robah ngaranna. Ari rugi terus malah ini ka robah tuh. Untung terus lain robah di dunia mamalaya anu henteu robah. Sabab al-alam mutaghayyirun. Kabeh ge alam robah, nu tara robah mah Allah. Li'annahu hadisun karena Allah karena makhluk teh anyar. Robah tekadkeun makhluk mah robah. Jadi mun urang keur untung hiji sing ingat sawaktu-waktu bakal rugi. Naon sabna lamun untung terus teh robah. Sedengkeun aing teh jeung perusahaan teh ieu teh alam termasukna dijieun ku Allah. Allah nu tara robah mah. We utang teu robah. Mata kalau mun keur untung siapkeun hate bisi rugi. Asok nyiapkeun hate bisi rugi lamun keur untung. Nu mata keur mikiran kahayang hayang naon aing da duit loba kurang usah rugi roas sugan teh mah rugi aing da mana yang belegu gatu da nyangka mah rugi pan geus ngaji al alam mutaghayyirun al alam hadisun li annahu mutaghayyirun mah alam teh eta teh anyar karena robah nu robah mah anyar hartina anyar tadina eueuh ayeuna aya tadina aya ayeuna eueuh eta robah ngaranna. Ayeuna urang hirup maka bakal maut robah eta. Si anu maut dasar robah makhluk mah jadi maut kamari hirup ayeuna maut. Kamari untung ayeuna rugi ulah nyangka aing rek hirup terus. Urang keur hirup sok ngaku rek terus hirup. Hirup teh alam, ari alam teh robah ayeuna hirup engke bisa maut. Matak maut kudu siap, ti imah rek ka pasar kudu siap. Bisi maut di jalan siap, maut di pasar siap. Maut balik di pasar siap. Ari geus aya catatan kudu mubram mah bisa nolak kabeh ge maut we. Saya kunu ma huwa kainun bi waqtihi. Kabeh perkara nu ku Allah ditaksis akan terjadi pada waktunya. Sing ingatkan. Sedengkeun waktuna urang teu apal, irah wae bisa terjadi. Matak lamun urang rek ka pasar kudu ditanam dina hate aing bisa maut di jalan, bisa maut di pasar, bisa maut balik di pasar. Siap teu? Siap. Hari orang teu siap. Atuh waktu keur teu siap mah nya maut teh geumbeur teu siap. Aduh sugan teh aing teh mal maut. Ruas. Da teu nyangka rek maut. Padahal nu alus mah lamun hajal manuturkeun ilmu hatena kudu siap wae. Da ari maut mah mungkin wujud irah wae bisa terjadi. Aya nu moal maut boro-boro urang. Rasul ge maut. Kekasih Allah. Kekasih Allah yang maut urang Rasul makhluk Allah urang makhluk Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada rumah saboga boga nyawa mah maut kapege sakur boga nyawa eta mah maut kullu nafsin teh sakur nu ngamekan teh boga nyawa dari lu maut terang ngamekan aing ngamekan ayeuna maut tangtuna ge iraha teu apal maut. Atuh kulantaran teu apal kudu siap-siap rek maut. Matak anu saralamat maut mah anu siap-siap rek maut. Anu cari laka maut maka anu teu siap rek maut eta cilaka. Eta kudu disiapkeun makrifat ka Allah, siapkeun hate iraha wae kudu siap maut. Ngarah mautna teu geumpeur teu reuwas. Aduh, aing ge pagi jeung maut. Reuwas teu? Teu, da ceuk aing ge iraha wae ge terjadi maut. Ini ke Jakarta bisa maut di jalan. Mang pirang-pirang zaman mereka Jakarta tenepi maut di jalan, bener kan? Kunaon teh jadi ilmu keur urang. Hirup teh hate teh leumpang nutur-nutur kajadian nu aya we. Lain ningali kana kudu mubrom. Engko ngaku jalma iman. Anu iman mah ningalina ka Allah, da makhluk mah diatur ku Allah. Kumaha ngaturna Allah akan terjadi. Gitu geus. Asal tahu sifat iroda berarti kejadian. Jalma anu bodoh akidah di dunia bolak-balik antara ribu jeung nalangsa, capek nalangsa, mun teu nalangsa capek, mun teu capek nalang mending mana? Ulah bodoh akidah yang ulah ribu. Capek henteu, ieu mah capek balas mung maut, mun eangan sabab sang kantong maut kieu. Capek, tapi lamun pasrah maka Allah irah wae ge maut mah bakal terjadi, moal bisa kehalangan jeung moal bisa aya nu ngahalangan. Cara nu bisa maksa ka Allah, Allah nu maksa makhlukna. Matak sing siap, da Allah bakal maksa ka urang pada waktuna mah gitu.